Alah, karek berang sabaraha poe. Ara mikiran bapak sugan teh nya bener. Ngarasa dosa loba dekin neraka euy. Wah. Oh, kita bingung ngalamun we pagawean mikiran bapak teu ngijina narima. Sakitu belana gede. Ya. Kegeuna lampahan masyarakat antun geulanya. Urang teh perlu sanu-sanu papalaku. Urang tiasa gejlak di dieu pun lanceuk ka semana bapa ade sareng etehna. Langkung ti payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Urang rawuh ramoheu urang sadaya bisa ngagejlak di kampung Desa Ciwaruga, Jalan Waruga Jaya. Pergi lame teh. Pada ngebeja tahun-tahun di dieu wayang, hiburan wayang sono. Ku halieu teh mudah-mudahan ayeuna urang di dieu mudah-mudahan we sing ayeuna kasalajengna nya. Sing tiasa ngahibur mulai Agustusan Bapak RW, Bapak RT sok riungan. Keneh habalambi harga mah gampang lah, nu penting urang mah Bandung Utara teh sing hiburan sing maju deui. Sing ngangkat deui wayang sini wayang golek teh malah katongoh mah weuh. Si gugur mah nyampai mah Cipanyak di sarua kali itu bon hui. Hiburan wayang terus-terusan tadi urang ayeuna mudah-mudahan ieu mimitian deui. Ku halieu hayu urang rojo mapalurah Agustusan teh mah hiburan wayang golek. Lain hartina nutup hiburan nu sanes sadua peutingkeun atuh. Sugan palurah Pak RW alhamdulillah cuk. Aja urang sanu-sanu palakulanya. Alhamdulillah penting ya kang ngagejrak ku pangersana pun lanceuk bapa ade rawuh etehna. Yen enjing teh nyata nikahkeun Neng Agnes sareng Capiki gitu. Mudah-mudahan mantena dina sajadi rumah tangga teu singkal betul kulawagan sakinah mawaddah sareng warahmah. Kalawan sirutu trawut sauyunan atuh sajroning menempuh kalirna sing kapetikasina kana buahna. Mantena janten guru sing lebih dipercaya sing enggal-enggal diangkat janten PNS. Alhamdulillah atuh kali perkawis. Tangga sarangaran hajat hiburan kita lain saeutik biaya rugi kaluarkeun ya. Loba mudah-mudahan sing gantian boh ti mana bae teh mah. Mantena isagan dina kemang ada taman sing loba proyekna kade. Sing loba proyek sing ngantek proyek teh lah diduakeun sing loba borongan. Atuh sajabat kitu akang nuhun kareng-rengan wayang golek ka pamiarta Kepala Putra Giri Harja 2 Sarupi pamiarta raya syukur dununganana ayeuna pangaresapun lanceuk ka Deden nuju angkatan teh nyumponan ibadah haji ka ditu laras sajabat kitu akang nuhunkeun ka para dulur-dulur ka para sponsor. Malah akang teu leuwih jeulam nganuhunkeun teh ka Punua Waju nulungan akang nu dipikol tina rombongan mantena nuhun wa sing sehat ieu pancen ayeuna loba ieu sing sehat sing cangker sok tarikan paungan ge lah. Teh ka Sukabumi nya Subang alhamdulillah pinuati sadayana urang culcel ya. Dulur-dulur akang atuh kasepuan pun bapak di Blok Arjuna Pangresa Bapak Dalang Ade Sudrajat mantena teh namu ka galeri wayang. Potang Api Deni sa mamadaga Sumbi alhamdulillah keun sakitarnya. Atuh tokoh-tokoh akang pun lanceuk di Kebon Hui pangaresana. Toto Sumbi Bapak Herman dibagi-bagi penting di Cacena pada langawan di mana teh di Cikole. Alhamdulillah mantena masih raja panggung atuh. Bapak Haji DS saya alhamdulillah. Bapak Asep teh bos teh ya cenah katempo euy Pak Eman Semerebi alhamdulillah nuhun Pak Eman si loba teh proyekna.
pun bapak kasepuhan ya pengamanan abah yaya sarang bapak oma nuhun duh kulit cakar cikih dulu nuhun kasepuhan aku anak mengekon teh bagus nandar ayah ti kapolsek mana Pak Kapolsek Sukarya alhamdulillah atuh ti kula warga Gerek Kalong pun lanceuk kana sumpi malah kang di tahun-tahun ayeuna sila teu panggih jeung kula lanceuk nu gambang tuh Kang Jaja damang geus ngahiji di ngagabung dah geus sorangan acara si loba ini resep Mariung Bandung Utara lah ha Bapak uji saya alhamdulillah pun lanceuk alhamdulillah atuh teu sponsor kopi kapal api gaya sepi ngajak kerjasama jeung akang nuhun aduh sabaraha titik ge sok dongeng nama di dalam panggung ke subuh alhamdulillah atuh sejabat kitu ya seueur bisi teu kasebat sawe sok sebatan ujang amadaya alhamdulillah syukur suping nuhun aduh Kang Jaka Supi alhamdulillah tuh sok ketol nyawer pun aja saha Bapak Kadis di Ciwaruga Supi alhamdulillah nuhun tas Ciwaruga ramekeun di wayang Bapak Kesra Supi ahonya nuhun sepuh pun lanceuk ti nyampe teh pun lanceuk pun bapak di Cipanyak pasaha teh nu tadi juga dagu teh Pak Aan Suping sponsor berat pun bapak teh Bapak Oma Sabantri nuhun tadi atos teh mah syahadin teh sakasebat so Bapak Ano mancing pada aku misalnya nanya ieu mah bisian teu kasebat ulah nyeri hate sieun mungkum kabalaya nuhun kana wilujeng Sumpi wilujeng kasumpinganana nuhun dalam bayun nyoting nuhun alhamdulillah ya ka Pak Kadis di Ciwaruga ayeuna mah geus aya dalang atunya teh punana padalang ujang sok tabeuh Agustusan teh lah biaya mah kumaha we reongan etang-etang ngalestarikeun budaya padalang ujang nih pun anak teh aku kolot ka akang karena ge ujang teh akurnia nuhun mandi teh heula da melar gitu si kasep teh budak inju aya syukur aduh sonong sila teu panggih cepian cep bisi uji seneng lah supi cep angga nuhun dah cep sani sana sumber Herman sepuluhnya saya pada hol alhamdulillah syukur bisa tuh kasih batu nyini hatenya dah seueur ya ima pamenta nu hajat wayana cenah mangepot trompet cenah cenah hayang cenah bari ngibing mangga kade siapeun ah jeung teteh siapeun trompetna dah empetnya aduh alhamdulillahirrahmanirrahim pergi lame teh sing rame deui panggungannya eta mah bade sahawai dalam maseur mangga tangtungkeun daerah hiburan teramekeun deui bagian rame wayang Cicurua kaluhur berebet dina panggungan duh resep ai teh suping di nyampai Abah Ai aduh teh sponsor lu gara getol dengan acara nanti gelis teh lah kita teh Banin aya Banin alhamdulillah sesepuh di Gerek Kalong nyangakeun sama pangabatos bisa disumping di sesepuh Gerek Kalong nuhun di lemur tengah ge kum nuhun alhamdulillah ciukur senakum mangga trompeta coba sing polos como aduh ada getol trompet ieu mah ieu
Hmm. Alah ampun. Iya, cerita sini. Bangga majeng. Polos tomo udah polos tomo kan sudah. Ngakak ngikeun jeung ini. Aduh. Nah. Hubungan Marsha ya. Punan suka ngade payun nah. Tetehna ka payun, Neng. Aduh. Nah, kacepet. Tapi gak jengkak. Nyelak temu euy. Kapayun Bapak Ade sareng etehna sareng nengna enggal kapayun enggal kapayun enggal kapayun tanyakan si Waruga semua tanyakan Nog tong lami teuing Pak Ade sumpi gerengalan ngalan tanyakan Nog ayo itu tukang mancing jangan lengah jangan kan dia wae Papa ya kapayun, Papa Uma kapayun. Woi, Pak Ade. Aduh, 100.000 cair. Enggal etehna sami kapayun. Aduh, bapaknya si Biru aja tin. Ibu Haja di sana. Aduh. Aduh, ampun. Syahur ah. Bunyi ruas aing mah. Enggal teteh kapayun. Pak RT di banyak dari sang ibuna.
Sure.